Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Silvia Elpariani di kelas 10 IPA 7. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Karasa ayeuna mahyan lalampahan teh geus natrat kajeueung di pengkolan. Bulan beungras keneh nyaangan lengkah geujed urang nu ngandelkeun ngandeang basajan. Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dirangkalak katunan wirah mana angger merengan rengkap urang. Nu estu rimbi ku hareupeun nu can kalakonan. Sajak anu kadua Tanah Sunda karya Adjie Persidi. Hejo pagunungan pau lautan pau langitna hate kuring masing di mana kuring lantung masing ka mana kuring leumpang tanah lembok tempat leumpang angin nyeot nyumantara masing di mana anjeun nunjuk masing iraha anjeun cumelak kuring memupang kuring rek datang neulkeun tarang neulkeun jantung kuring tungtung tetepan kuring tungtung tetepan tungtupan bedil kuring geus nyaksean getih ngababayah getih maranehanana nu mika cinta anjeun kuring geus nyaksian panon carelong tonggah jasad anu ruksak ngalungsar na dada anjeun. Sakitu sajak anu dibacakeun ku abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.